kalayan judul Samagaha di Cempala karangan Ki Leksa. Nyangageun mitra Samagaha di Cempala sumangga urang kawitan dinten ayeuna. Sok kabarayun sadayana. Kotoplak sada sapatu kuda anu ditegarkeun. Malah kadenge ngahiem patemalan pasti kuda teh leuwih ti hiji. Jalan desa ngabulungbung, jalan nu geus matuh sok diliwatan ku para menak ponggawa nagara. Ngaliwatan lemur-lemur padesaan nu kaereh ku nagri Cempala. Harita ge kitu, saabrulan ponggawa kerajaan ngaliwat ka eta desa, tarumpak kuda bangun gagah, pakaian hurung herang, pedang ngangsar sikepna gagah bikasieun pi kaserabeun. Reg nu pangheulana eureun luak lieu kakenca jeung kakatuhu nitenan kaayaan di eta tempat. Nu sejena ge eureun suku kuda ting jarengkat huluna dangah kadali ditarik kunu tumpakna. Teu aya nu nyarita, teu aya anu nyowara, tegung silila geus maju deui. Plok-plakna sora sapatu kuda mata kuaas, beuki lila beuki jauh. Bertek kudana lumpat ninggalekeun lemur eta. Kocap di hiji tempat. Sisi jalan aya wangunan leutik. Pantes disebut garduh. Paranti ronda ngajaga keamanan lemur. Didinya aya hiji jalma nangtung ajeg. Beungeutna melong ka ponggawa nu karek kelar ngaliwat. Ngarenghap narik napas jero, geus kitu ngomong sorangan. Moal salah. Tangtuna ge eta teh para ponggawa kerajaan anu keur ngaronda eusining nagri. Pikaresepeun, pikabitaeun mun aing jadi ponggawa hirup teh moal kieu-kieu teuing jigana. Kitu ceuk eta jalma terus diuk ngabaheuhai, pikiran kumalayang nyawang kanu can puguh karuhan, ngawawaas mun manehna jadi menak nagara. Angin leutik ngahiliwir nebakana tetanggalan. Dauna pating arulang tinggal rupai kawas nu ngajak miang. Sorana pating korosak pating keresek. Kawas nu ngucap pileuyan. Jalma-jalma urang desa. Jongjon digarawe sacabakna. Arusaha nyiar pangupa jiwa. Nu dagang, nu tani, nu kula-kuli tegalider kabeh jongjon. Ari sabab nagri Cempala kasohor aman tur subur. Nu dagang sarenang, nu tani marukti, nu kuli senang hati. Hurip Gusti waras abdi, nagara aman raharja, sepi paling tobong rampog kitu carek paribasa. Menjadi anggehan, menjadi gunung pananggehan, taya deui iwati Ratu Anom Prabu Jakalara. Nu kakocap wijaksana adil, sarta udi asih kanu leutik, nyaah kasasama, dipikaserab ku para raja, dipikasieun ku musuh, dipiasih ku sakumna eusi nagri. Ratu Anom Jakalara geus hasil ngolah nagara, ngaheuyeuh dayeuh ngamajukeun masyarakat sakumna. Ketika bisa ngaronyat tina sagala rupana. Sabab papayung nagarana memang lain si itu si eta. Tapi Ratu Agung terusing ratu, Raja Wijaksana terah kusumah, nu asak didikan, sampurna dinawarahan, asuhan pandita sanggabuana, nu kakocap pandita leuwih. Kitu kaayaan eta desa, nu aya di jero wilayah nagri Cempala.
kocap deui jalma anu tadi nu keur ngahuleng sorangan. Kawas aya anu didagoan. Liuk deui nempoan ka jalan matak nyeri beuheung sosongeteun. Sakapeung ngarahuh, sakapeung nepak ping-ping bangun jengkel. Jung nangtung gek diuk katempona taya pisan kateng terman. Nah ki ade lila-lila teu heuing. Kamana losna wayah kieu caraya datang. Palang siang kamarinaan. Pohokana janji jeung tujuan. Cek eta jalma sing horeng bener manehna teh keur aya nu didagoan. Ari dedeganana eta jalma waweg jangkung buukna gondrong kumisna rogok. Pakean basajan katara urang desa, urang lemur pasisian. Teu mawa pakarang, teu mawa naon-naon. Estu lengoh teu boga bana. Sorot panona seukeut bangun galak, rancingeus jeung bangun loba kasieun. Tina ku jengkel, alatan anu ditungguan teu aya datang. Manehna amek jeung pusing jung nangtung. Hiuk cebrod dihanggar duh teh ditonyok satakar tanaga. Jadol teh sia. Pokna bade kekepengan, leungeuna nyerieun. Gek diuk bari nguringis, peureup katuhu ditiupan karasa asa linu. Ayeuna karek sadar yen manehna teh ngan ukur boga nafsu jeung amarah. Ari kakuatan teu bisa diandalkeun. Aran jadah. Nya kamana wawalek teh atuh. Aing geus kesel nungguan ku malamun rona kerajaan datang deui. Alamat bakal cilaka. Pokna kukulutus bari rarat-reret nempoan jalan susuganan adina datang. Tapi anger can aya kalemeng-kalemengna acan. Tungtungna eta jalma teh ngagoler dina palupuh. Napasna ngahegak amek kapegung. Panona molotot neuteup lalangit. Pikiran kumalayang deui nyawang kanu anggang. Ngalamun kanu jauh nyipta-nyipta anu bakal kaalaman. Waktu terus nyerelek teu karasa panon poe geus tunggang gunung. Hawa geus robah. Di jalan loba anu ngaliwat nu balik ti pagawean. Aya nu nanggung suluh, nanggung jukut, aya oge nu nungtun domba bari dituturkeun anjing. Manuk recet di sarada, angin leutik ngahiliwir. Kaayaan lemur estu ayem tentrem daya kuciwan. Pantes mun urang desa ngarasa betah, ngarasa nineng, teu hayang incah bali lahan, teu hayang pindah ka kota. Da di desa ge geus manggih katentreman. Nya dina kaayaan kitu kurutak aya nu datang. Dadegan teu pati jauh jeung anu nungguan dea. Ngan ieu mah buukna ponok. Keuretan beungeutna hampir sarua. Dedegan jeung potongan awaknya kitu keneh. Mana horeng adina dea anu keur ditungguan ti isu. Kenal make bantog sia. Kagok deuleu. Geus burit kakara datang tas di mana heula atuh sia teh, Nunungguan amak kalah nyungkun bari molotot. Tapi adina kawas geus hafal kana adatna jadi dulur. Teu ieu kaget. Ngadenge anu kukulutus teh. Kalah gek diuk. Terus ngusap beungeut ret kalanceukna. Kak, kunaon ngusapan wae leungeun? Nyeri sia deuleu. Nyeri kunaon? Diseureud Bang Bara, Kak? Nyeri kunaon sia. Belet. Lain diseureud Bang Bara sia deuleu. Tapi aing dia nanyok tihang. Oh, kutaan. Adina kalah seuri. Tanggah semua ngahina kalanceukna.
Nyapugo lanceukna meni buncelik teu antapara deui wal pereupna diasupkeun kana sungut adina anu keur calangap seuseurean. Bab jempe panona buncelik. Sok seuri deui sia, sok seuri. Lanceukna molotot bari kekerot. Adina ngepeskeun leungeun lanceukna terus ngusap bibir, pok ngomong kalayan tenang jeung daria. Kak, ulah makan-makan wae atuh Kak dengekeun. Uing rek ngomong. Rek laporan ka Akak. Pok sia. Gar ngomong. Kumaha hasilna? Desa aman. Jalemana sarenang. Unggal imah Kak rata-rata arisian. Ngan di antarana aya anu leuwih kanal duitna. Buncir leuitna ngaranna teh Durgali. Eta teh bandar sagala rupa. Sudagar kahot, loba emasna, loba intena. Ceuk adina, sing horeng eta adina teh tas nalungtik kaayaan eta desa. Lanceukna nu katelah kalah hideung, harita teh ungut-ungutan. Ngarti kana laporan ti adina nu katelah kalah biru. Bunga nampak laporan gitu teh sabab geus kasawang pihasileunana geus kacipta baris mucekil bebeunanganana. Kumaha Kak? Iraha mitemayan? Naha ayeuna atawa iraha? Ceuk kalabiru nu jadi adina. Bangun nu geus teu sabar hayang geura prak ngaranyah lemur. Mana horeng eta dua jalma teh baroga niat teu bener da teu boga pacabakan anu matu jeung teu kapaluruh teuing ti mana asalna eueuh nu nyaho. Biru teu gampang migawe kitu teh euy. Kudu asak mikir supaya tetep salamet bari hasilna mucekil. Nah, akabet borangan teuing geuning. Lain borangan sia, tapi uteuk kudu dipake. Desa ieu kasohor aman. Kasohor loba sudagarna. Loba nu beungharna. Tah, ku sohor-sohorna. Tapi kapeto jadi desa contoh. Desa juara. Desa taladan, menang hadiah ti nagara, jadi bahan pamujian saeusi nagri. Aku ayana kitu, ieu desa, nya ka ieu desa, jadi mineng loba menak, loba ponggawa nagara anu datang, ngarona kaayaan ieu desa. Ceuk kalah hideung bari pepeta, nerangkeun kaayaan eta desa. Naon istimewana ieu desa teh tapi ke naon istimewana ieu desa tapi ka pinuji kitu Kak? Biru maneh mah belet desa ieu rahayatna ngahiji babarengan sabeungkeutan. Saluyu sabilulungan gawe bareng gotong royong, giat ngawangun teu paanel-anel jeung teu gumantung ka pamarentah. Sabab boga kahayang sorangan bari daek ikhtiar tapi ka hasil sagala cita-citana. Kasupan Neng Nong, cager pohara mitra hanya kal kabujeng Neng Nong. Rupina dinten ayeuna seri kaiji cekap dugi ka diheula, insyaallah enjing urang teraskeun dina seri anu kadua. Hapunten samudaya kalepatan, nuhun kana perhatosanana. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caga.